Wayahna kudu mam heula. Saurna dinten ayeuna bade dipariksa kesehatan. Meuni harese ngahuap mamna oge. Abong tara biasa mam enjing-enjing, dugi ka teu seep mamna oge. Ari dipaksa bisi kaluar deui sanguna. Sok we atuh ayeuna mah gera di sapatu gera angkat, bisi tos narungguan, babarengkeus ieu teh sagala dicanak. Nyandak salin ongkoh kangge olahraga, juk jing semangat nya teh, jing rajin sakolana. Abong nurun ka bapana, kelas 4 teh jiga SMP. Sakedap deui ge nyusul gerak ka mamahna. Ayeuna mah abi bade lanjut we sasapu. Sasapuna di luar heula. Bade sasapu di lebet teh, kagok kasurna can diberesan. Tuh meuni baralaki kieu di luar oge. Usum halodo jadi kararebul. Mudah-mudahan macing enggal aya hujan we nya. Ari di Tenbaraya sami, tah can aya hujan. Komen-komennya beres sasapu mah lanjut we ngepel. Da ngepel luarna oge ngan sakedik. Jadi teu capek teuing da terasna oge henteu lega. Malahan capean kene ngepel di jero, di luhur ongkoh, di handap ongkoh. Tuh geuning, tumben gugahna tangian. Meureun kagandengan nya. Hayo atuh ka jamban heula geura tamas. Lamun enjing-enjing teh sok laporan, mamah tania mah henteu pipis cenah. Nya bager cik teh tara pipisna kasur. Sok ayeuna mah mam heula, mamah tos ngadamel sangu goreng. Da tadi tetehna hoyong sangu goreng angkat sakola teh. Bari di emam ngan sakedik, segut keneh tania kanu emamna mah.